Assalatu wassalamu alaik. Tah dia diterangkan ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam serta acana urang nerangkeun kana hukum fikihna masalah kurban, urang nerangkeun eta fadilah berkurban. Hadis Nabi anu nerangkeun fadilah kurban. Ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkeun ti Kangjeng Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala, sesungguhnya Nabi berkata, man kana lahu sa'atun malam yudoh sahajalma anu mampu kana ngayakeun saat satu ekor kambing untuk berkurban, tapi malam yudoh, tapi teu daek berkurban, padahal mampu, artinya cukup untuk yang lainnya, cukup untuk makan sehari-hari dan yang lainnya cukup, ada lebihnya tina rezekina, cukup untuk membeli hewan kurban, falam yara, tapi tidak berkurban, maka ancamana fal yamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasriyan, maka matilah kahayang maneh tapi keayaan mati sebagai orang Yahudi wa insya'a atau mati dalam keadaan Nasrani. Eta sebab boga leuwih rezeki tapi tidak berkurban, bukan Rasul ya, mati titah maot milih hop arek maot dalam keadaan orang Yahudi atau orang Nasrani. Rosanya dia keterangannya begituna upami urang gaduh leuwihan rezeki, kebutuhan orang nusanesna terpenuhi, aya leuwihan rezeki urang, ayolah berkurban. Tah ceuk tadi perintah berkurban nyaeta dina surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikanmu wahai Muhammad Al-Kautsar, yaitu nikmat yang banyak. Jadi dia tertuju ke Kanjeng Nabi, termasuk ka urang ka umatna. Sesungguhnya Allah parantos masihkeun ka urang nyaeta nikmat anu seueur. Bukituna fasholli li rabbika wanhar, maka kerjakanlah salat hiji sebagai tanda syukur urang tos dibasihan nikmat anu seueur. Ku Allah diperintah fasholli, maka kerjakanlah salat. Nu kadua li rabbika, karena Tuhanmu, karena pangeran maneh, karena Allah urang ngalaksanakeun salat hiji. Nu kadua wanhar, fasholli li rabbika wanhar, dan berkurbanlah. Tah dina kalimat wanhar ialah dalil atau keterangan perintah berkurban. Wanhar dan berkurbanlah. Inna syari'aka wal abdar, sesungguhnya orang yang membenci kamu dia adalah orang yang jauh dari rahmat Allah. Nah, jadi sarwa ibadah berkurban eta aya parentahna ya dina Al-Qur'an. Dina kalimat wanhar dan berkurbanlah.